Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Official Cangkedong TV mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cangkedong TV, Ayo! Weng. Eta Pak Ustad eta mah geus 2 poe di lawa eta rawehan teh beda jeung Pak Ustad. Halus maneh husu eta teh. Ari oge ku si Pak Ustad eta mah ieu maneh urang pas balik tarawih di jalan. Siap na calana eta ditahan pas akhirna geus teu kuat ditahan lah kurang. Pas jalan berosotan we. Si bapak eta mah bener usuk pisan. Ketong gitu maneh teh pamali sia teh pugu eta teh alus bulan Ramadan eta sia teh kudu husu anjing. Oh emang si Weng hari dinu husu nama emang obleng emang apa tapi emang halus si Weng hari busuk itu mah emang halus benar tapi urang aya ngobrol we jeung Pak Ustadna Weng tungguan ieu yuk Tungguan we. tungguan Bakal ngaliwat mah. lewat Pak Ustad assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustad, nah Pak Ustad, sholat teh mila-mila mituing, tarawih teh habis kamari ge kasus Ustad we. Ke, kumaha maksudna ieu teh? Enten kieu Pak Ustadnya, habis teh kamari teh tarawih ku Pak Ustad kan nya. Di imamana teh, habis teh geus tarawih Pak Ustad. Usian tacangana. Punten Pak Ustad, obleng sok geureuy. Asli Pak Ustad bener abi mah. Apa namanya husu jadi hikmat raos ibadahna upami kitu mah. Oh, mohon atuh Pak Ustad, mohon. Punten Pak Ustad tuh di kantongna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amplop kurang. Buset teh pamali asa teh ka anjing. Baik. Ya. Ayo mabal tarawih di mana kawan? Oh, aman mah kapan di mall. Bisa ngalewat Can ya. gampang, can barahli tarawih lagi di lakene. Bukan bisi. Kayak jam 10 peuting ieu mah nya ada ustad gejulnya lilanya. Atakan urang mabal tarawihnya. Oh, man. Dan boga duit teu. Teu boga euy. Bolik aya mari boga duit teu. Teu boga. Balik lah. Ini kita. Dik. Jik, pijakeun si Ujang. Poek mana mami? Urang balik lah heuh. Kemarin suka ke Ciobreng jangan hari urang yang cimol. Oh, Nanti urangnya. Ya. Biar cimol euy. Buat mengganjal perut biar nanti sahur langsung makan. Jangan yuk, goreng yuk. udah asupkeun. Kelah, tuh can panas acan mana? Si Dadan kemana? Dadan balik, Breng. Tadi di mana yang lila dan Aduh, Breng ya. Breng Ujang, Breng Ujang. launan we, launan teh. Kalau Luas, Breng. Lele. Breng lila Breng. Kalau Tapi akan berintah lila. Kalem dah lapor. Ini ngelapar. Breng. Breng, lanjutkan Breng. Gede we. Lanjut kita Breng. Sieun obrol. Breng nggak pakai helm Breng. Breng nggak pakai helm Breng.
Ye. Bang. Bang. Bang, Pareman, bang. Bang, Pareman. Pareman, bang. Aduh, iya can udang-udang si bebel. Imani latihan rek pae. Jadi aduh, Iman. Si latihan pae. Aduh, iya jelem. Ca! Kolak. Aduh, nari sia. Udang saretek dan kolak lagi inget sholat. Aduh, aing mah sia. Aduh, aing. Sia mimpi ngadar kolak? Hah? Bukan tukang tajil kali. Nari sia. Mi udang saretek kadon inget kolak. Mana yang kolak? Hayang jang satu. Aduh, ayo urang neangan ka jalan yuk. Urang neangan. Urang nu neangan ngabagi-bagi tajil kayak mun geus menang saember jual. Tah duitna isukna pake ngagodin lohorna. Jadi ngeunah gitu rek. Oke, ayo udang. Ya, balik urang wah. Balik lah. Buru. Duh, itu kerasa waktu geus jam 5 deui. Yang buka puasa engke kumaha? Aduh, aing dapat boga duit pisan. Ieu rokok mah aya tuh geus nyiapkeun kita tadi urut tadi beurang. Gimana aja tukang tajil? Deui. Gaduh nyaman sompong lalos gitu juga nu puasa. Sakitu tadi lohor ngagodin jeung ieu teh naon? Tempet-tempet teh. Anu urang ngadengin teh ngomong teh kemana wae aing mah puasa. Saya kan. Sia anu segala di dahar mah segala dihakan tah. Batal lu makambek. Kotok anu di dahar. Makambek. Dar jika dituju. Nah, anu teh dahar ieu mah can adan. Puasa itu tidak boleh marah-marah. Mun marah-marah geus eta teh geus batal juga dahar we Ada percuma. orang mah geus teu puasa ti beurang kene oge. Godin. Yang duit teh yang buka puasa. Jak, bejakeun moal. Ya kenaon? Ngodin ke hidungna. Cing asyik campur wae masalah kolot emang nih. Itu orang ngan tajil baturan ujang yuk. Ngan tajil ka mana? Ayo Gengsi anjing obleng ngan tajil ka jalan sa malalu jih maneh ka dieu pada madegnya minta duit ka batur teu sopan. Tajil mah gratis. lain majeg nginjem namut Nambut sabulan balik lagi. mantap gitu ah. Ada pedang lagi mana? Keraun nih. Nyarikan orang ya, carikan orang. Aing mah ka jalan neangan tajil. Gratisan mana nomor hiji, seteta ini mana gratis keun. Kane geus sompong. Oh, jam teh. Oh, mi eueunya digana make ngabagikeun tajilna geus adan magrib teh isya. Boy. Digana mi teu para pedang dipercaya anaknya ngabagikeun ate geus isya. Jadi mun ngabagikeun aing masih dipake godin kitu sindosan ngabagikeun geus ini urang neangan di kaditu aja. Pan ngopena da ayeuna mah kitu mana. Oh anjing orang itu pakai janji euy jeung si Bebe Baul. Kangian. Kangian lah euy biar ini. Biar mantep. Nah, ini jalan dulu. Ulin dulu. Mana awul teh can aya kadi wae. Ah, bari nungguan awul ah.
Roti ya roti. Obeng teu puasa. Puasa cuman ieu Aduh naon. tadi ieu perlu tahu black teh ieu nyeri langen gitu. Pas diasupan ge ujung bala-bala mah tadi jeung roti. Itu mina ngemplong sabun. Teh atuh lah kitu wae, hirup teh kudu cing bener nih. Teh ama cita-cita we hayang ngahalalkeun aweur, tapi na kitu wae. Ada kumaha tuh tidak bisa menahan nafsu apalagi menafsu kamu. Lain teu bisa nahan nafsu, aana we taman teu balik. Teh atuh lah kitu wae, hirup teh cing bener. Yo, awal dengekeun, awal nya kelaanan karek bobogoh aing geus dicaci maki kieu geus papagahan di budak orok, urang teh geus gede boga pandirian sorangan. Anjing pamumun geus kawin jeung teh aing dijejak kan ditanya silhan baju, ditanya silhan androk aing mah kelaanan kudu dijejekkeun mah. Putus. Anak anjing bisa jago awe nu kitu mah. Fuck you anjing dah, tai waduk.